Aing dipikir-pikir mana eueuh nu sahuluheun eta kabeh jalma. Boga pembantu sadalapan-dalapan. Ngadon gering kabeh. Kita balik ku aing ka dalam budak daripada aing gering ka ngurus di gering. Dasar aing. Jalma. Ampun teh si sebelum Mang James. si sebelum ngadak-ngadak di aing kering ke. Mang James. Tah. Jika si sebelum tadi ya si sebelum Hai Mang James di nu hareng kitu nya kunaon? sia kemana we sebelum aing gering saminggu nempo sia ka aing. Sarua bae aing ge Mang James lain ngalelewe aing ge katepaan. Jadi sarua sia ge gering. Heeh, aing ge sarua gering aing ge. Aing mah suga teh gering teu nempo ka aing teh saminggu sia belegu. Rada leuheung Mang James mah gering ge. Nah, Aya gitu. pembantu da apa nu ngurus? Aya aing mah sorangan. Sia sebelum tanu gapan urang teh sarua gering. Bijuju Heeh. balik ka Cianjur Heeh. daripada aing kudu ngurus ya. Heeh, Nu gering diurus kudu gering. heeh, Beeda balik sia ka Sumedang. heeh. Mang Toto ka Purwokerto kali balik. Aing teh gantikan jeung Mang Junet di dieu teh. Aduh, Heupan leuheung kene aya Mang Junet nu mantua. sia eta teh keluar sia kada gawe teh sebelum sakalian air listrik padam kita hadekeun ngadon balik-balikeun ka aing teh. Balikeun kumaha? Pokna teh da ieu mah cenah aliran. Bebeja mah tong ka aing kita teh cek si Junet ka aing ngalawan teh si Junet. Bebeda mah cenah kaditu Kade Mulyadi ka KDM. Nah, urusan. Cek aing teh heueuh kitu aing bebeja ka KDM jeung listrik di urang padem teh teu waktu. Rek beurang rek peuting tara di bejaan rek padem teh lain. Tara, heuh Erek bener. kalau daerah musim hujan teu Tara ngabejaan. bejakeun ka KDM. Juga diperhatikeun urang mah padem hayung listrik teh. Aing rek bebeja heula ka KDM nya. Ai sia rek ka mana? Erek ka KDM aing rek bebeja. Ngomongna kumaha sia? Mang KDM. Heeh. Cek Mang James, Heeh. listrik nu Mang James pareum wae. Gitu aing mah bebeja lagi. Sia mah belengku. Nah, salah. Lain nu aing ngungkul padahal teh nu wilayah urang. Ini parah. Cek aing udah tahu cek ke Tenang, tenang.